selawatan ya. Boga cita-cita ayeuna. Nah kau calungun. Nah, Sok pupus. nya atuh ayeuna kau carungu pasti peupeus. Nah kalau bonang sok beulah atuh. Lupa aja. Ieu teh Parudi ya. Parudi. Sanes Parud Pak Rudi. Aduh, salah bagus Pak RW. Mana RW? Nah situ bisa nyeri-nyeri di tingkat tukang. Pada kali beleganya bajar ke situ jongklok. Panganten apa ini sewu itu? Aya kene can maot. Saya rugi aing mah. Naon? Itu panganten eueuh urang Jogja ngaweuh mah. Jadi ulun merhatikeun gitu nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten dewek rada rumpun. Heuh, eta nyarios teh campur aduk atuh. Alhamdulillah wa syukurillah urang ngucapkeun syukur alhamdulillah. Wireh keluarga besar pengersana Bapak Haja, Ibu Haja, di nadangan sekarang ini. Waduh. Pandai ka di Jakarta bisa saliwat. Nya eta nikahkeun urang kawihna. Urang doakeun ieu urang kawihna teh atanapi mempelai sing janten mempelai anu mawadah warahmah katutsa sakinah sakitu-kituna. Sakinah di mana-mana oge. Maksudnya sakitu-kituna teh ulah nepi ka gonta-ganti deui. Ulah. Geus we kudu awal nepi ka akhir teh sing tuluy babarengan. Amin. Mana ini dujan latik mantau. Entong dah tuh. Heureun. Mudah-mudahan atuh anjeunna sing engal-engal gaduh momongan tak kudu daek di momongan setiap hidup omongan atau eta mah geus kieu coba kan bae kudu daek di kudu gaduh engal gaduh momongan eta kakana rek istri rek pamagat sami wae sami yang penting mah aya rezekina ti Allah Subhanahu wa taala. Asana dene ieu anu keur spiral ayeuna teh sakana negarahana. Ieu pakaulan mah sakitu lah teh. Ieu cikapan sakitu. Aduh, saya namanya teh Cep Melah, Neng Melah. Lain Cep Melah. Neng Melah sareng Cep Pian. halus ngalanti kan? Nah, aku halus. Halus ngaran barudak aya namanya kelahiran tahun lain. Saya ingat. Ini uju Kelahiran tahun sakieu mah paling gagah oge ngaranna Suadma. Suadma. Iya. Umur Lain nah kelahiran tahun sabaraha kira-kira cinta? 71 eta. Salam baktos panginten ka pangaresana Bapak Haja teh sanamina? Bapak Adi. Sadik. Hah? Sadik. Sadik. Wah, Sadik. Lain sodek. Sadik. sadik pisan setan. Sidik atau sama? Alhamdulillah regreg. Bapak Sidik masih kena aya. Ayah. Hah? Ayah. Masih kene mancok lah. Masih pancok mah. Mancok Jeung peuting jeung pancok. lain ai pancok mah kieu pe negatif UM. Atuh jadi pancuk. Sejauh-jauh. Jadi aing teh nyimpen. Sieun eueuh pati teh nyorangin. Panaskeun heula we. Alah, diurut lain cangger kalau KHS. Coba sudah aing nyeri ti koro. Jadi bawa ka tukang urut huntu. Da eta Teu nyambung kan. atuh tamu aing teh. Sak atuh. Coba gimana lagi? Naon? Masuk mikir heula we heula. Urang kan sulap. Sulap. Alah, ayeuna balelo. Bapak Odi. Bapak Sadi. Pak Sadi, kami bade sulap Pak Sadi. Gusti. Kosong. Ayamnya oh ya. Kosong. Kosong. Ah, kosong. Kosong. Kosong kan nih. Tadi siang apa? Kosong we. Aslinya itu.
kesel. Itu Bisa kodok sakumaha sih. ayah. Bonutang. Pamari ke pamajikan gitu. Pemajikan tuh boga, ada eksana merek, tuh. Bapak Sodi, mana Bapak Sodi? Sadi. Bapak Sadi. Nya Sadi mah orang Jawa Timur. Ayo ibu saya ibu saya. Ibu Uar. Hah? Ibu Uar. Ibu Uwan. Uar. Wah. Ar. Uwan nusuk. Atong begitu malayi otet itu mah. Otet mah mana nih? Sok eta sok. Otet manehna. Aduh eta mau udur. Gusti nyanyi gitu lah Entok, mending kieu rame kene kieu dah. Bayah menikir Mami pergaulan. Ayo si Kokoy kemana? Si Kokoy teh juga tinggal itu dekat mana itu? Eta nu boga acara nepi ka lasut gitu. Aduh. Hah? Kokoy isi lain kuna. Ngadon aing ditinggalkan di kamar mandi. Kira menikah ku si Kokoy aing tadi kukumaha. lain lagi biasa masak rajin gitu nya. Aing mah aduh. Pas tadi. Nah dijaga apa sapi Pak Haji menurut Pak kamu? Haji. Hah? Oh Pak Haji. Kamu kosong lagi saya jadi itu kan sebar pulsa triliun. Dan tadinya kadit kosong saya eutik. Nyaho. Saya eutik kosong itu. Jadi itu ka dieu mah, di imah ka dieu ka panggung. Oh tidak harapan gede. Yo nyaho atuh puluhan juta. Tong seueuh. Gagadah seungah kali udah cakat. Ye, tapi sabaraha halnya ke kafe pangiteun aya amplop kembu mah. Iya, dia mana-mana dia amplop mah tipis. Ujung kemuk. Tong nyindiran buka acara. Ayo teh, atuh nah da mau dosa meureun. Eta ku si Kokoy aing nepi ka tadi kukumaha. Sing atuh Kokoy pangarenahankeun ieu. Aya dago pakar lah. So, Misalkan ieu mah. so. Pakaulan punten abdi. Oh, mangga libih. Pilih kirang tata, kirang titi, kirang peryoga. Aya dago pakar salamat kange keluarga besar pangeresan Bapak Haja. Emprak sakali deui. Nahila oge panginten kange para seniman. Seniwati salam baktos ya. Aturan. Kejadian serius itu. Tresna mekar iya tidak lupa. Naon? Atuh sok bagaul. Sok dipilun, keur nyanyi mah nyanyi. Ye, ciri-ciri ngawilujeunkeun ieu babatur koprok hayang ieu. Naon ge kudu kompak. Oh, anu nyanyi mah tok hebat atuh. Duker paheut yang dibaka sauringan. Empuk jajantung sareng jajantung. Awal jadi ibu ngarumpeur buah tahun. Licik namamu jeung seorna angin meuli asih maharing onyakna dahan musikeun mapangan si cepeng lempang mapai sahudan pakan geus kapangasenan jago pakan langganan teh naingan cek beja cenah cek beja jago pakan ngeukahan beja cenah cek beja
kepakan Hai kopi kopi banget yang dibakar sekarang Rempuk-rempuk jajantung sareng jajantung Awal jadi ginti Ngaruntung buat kamu Biji tengah manu Seorna angin Melipasi ngahari Oyak nadahan Nusikeun mapanangan Silih cepen lempang mapai Keindahan Dago pakar Kesentir kapangan tenan Dago pakar Langgengan tenan ingatan Cepeda cenah cepeda Dago pakar rekahan Cepeda cenah cepeda Dago pakar dan kinaran Punya wajah ajaib bakar Suka angin Wasa pikeun sorak Pangbejakeun kagungan basa eta Manehna kuring wajah Nancidikeun patmu eta